Mantak saat-saat jam-jam tertentu jelema teh sok aya jelema nu deukeut ka Allah teh sok di jero kamar. Nukunyana pernah kapanggih. Nukunyana pernah kapanggih. Jem eta lah pernah kitu naon kana manggihan kanikmatan. Dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Jem eta nyana ingin terulang kembali. Mungkin isuk-isuk, mungkin ba'da zuhur, mungkin ba'da asar, mungkin ti peuting geus teu bisa diganggu tajem nu pernah dibere ku Gusti Allah. Jeung emang hampir kitu bae. Si eta teh dibereda ku Allah jem sakitu, engke dibereda teh jem sakitu deui. Biasana kitu bae, mun ti peuting mun ba'da asar dibere deui teh ku Allah tet. Waduh, nikmat. Itulah Lailatul Qadar. Lamun Nabi diberi mujizat pangbubungah, pangbeberah supaya ulah keder hatina. Tanda bahwa eta teh pengakuan ti Gusti Allah, wali diberi karomah. Nyana ngarasa diangkat jadi wali walaupun diikhtilafkeun ku ulama antara karasa jeung teu karasanya jadi wali, tetep nyana ngarasakeun sebab diberi karomah. Ketika nyana leumpang hujan gede teu kahujanan hayang teu naon teu jipan aing teu kahujanan ieu. Nah, jadinya lah mulai beuki tawadu ka Gusti Allah. Nyana ngadoa, Gusti abdi mah mending hujankeun bae Gusti beusi ka nyahoan ku batur. Tuh wali mah kos kitu. Ari nu lain wali mah, kadele sia aing teu kahujanan. Kadele teu Gusti ya. Tuh atuh aing teh ya. Ditanya engke eta wiridan nang teh ti Cisoka. Teh kos kitu. Kos kitulah ahli-ahli Allah teh ketika dibere embungeun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulul layali lailatul qadri indanat kama qul ayamil liqayaum jumatin wa qulul layali lan tawisa kabeh pirang-pirang wengi iku lailatul qadri indanat lamun parek ya lailatul qadri kaya Allah utai sakabeh pirang-pirang dina tinu iku yaumul jumatin dina Jumat. Ieu mah ngabahasakeun bahwa zaman eta waktu eta ngarupakeun wadah eta kumaha nu diwadahanana di antara wadah-wadah anu patali jeung zaman Lailatul Qadar tanggal 10 bulan haji tanggal hiji sampai tanggal 10 wadah teh yauma arfata poean Arfah termasuk ayamil asyar termasuk yaumul asyura termasuk Lailatul Maulid wengian dilahirkeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta waktu indah teh waktu teh lantaran jadi tempat urang ge sok nyieun, urang ge surat waktu yang telah berlalu tidak bisa terlupakan ketika engkau ada di sampingku di bawah pohon korma di Cikupa sambil menunggu gebegan jagong. Oh citraku eta teh aya waktu nu teu bisa dipohokeun di SMS marilah kita bernostalgia
Masya Allah waktu kurang boga waktu-waktu terlupakan baik waktu keindahan atau waktu orang keur dicarekan nu jelas mah aya nu dicarekan datang ke kuari teu poho-poho waktu hulu dibabet-babet teh karena tembok kuno kolot Masya Allah ya waktu geus bagi jelema-jelema nudu madeheus ka Gusti Allah bahasa Lailatul Qadar teh lain bulan Ramadan di poe-poe biasa ge atuh kapanggih bae Lailatul Qadar teh sebab Lailatul Qadar eta dibukakeun hijab ketika dibukakeun hijab terasa deket jeung Gusti Allah ningali pemandangan-pemandangan nu aneh anu ajib kuari di luar bulan Ramadan dibere urang kos kitu eta Lailatul Qadar begitu penting urang asup ka kamar dibukakeun ku urang bla putih Lailatul Qadar tah ahli Allah magarar itu mantak lamun manehanana atau ahli Allah geus dibere seperti eta rindu emang aja Allah merekos kitu teh supaya rindu engke ku Allah teu dibere-bere sangkilang deket teu dibere bae ku Allah nyana terus bae terus ibadah teh beukit terus pohara jasa Allah nyahueun nyana rindu ka dinya rindu ka eta ku Allah teu dibere terus bae terus ke mungkin bae 3 bulan mungkin 6 bulan mungkin 1 tahun dibere deui tet beuki rindu bae ieu nu diteangan indah jasa sehingga nyana geus ninggalkeun hubungan jeung manusia embung nya nama aya hubungan jeung manusia lantaran geus dibere kanikmatan ku Gusti Allah manggihan Lailatul Qadar HP dijual ganti bebek Masya Allah lamun jelema geus dibere kaindahan ku Gusti Allah sanggup ninggalkeun kalazatan dunia sanggup pepegatan jeung HP sanggup pepegatan jeung televisi sanggup pepegatan hubungan-hubungan jeung pamarentah sanggup pepegatan tapi teu ngundang fitnah eta mah hate ieu mah ngan dibahasakeun bae lain berarti kapanggih jeung lurah aju lumpat kapanggih jeung camat lumpat ceuk camat tewat maling lain kitu atuh biasa bae jahat eta mah urusanana sanajan urang amprok jeung awewe ge aya nu urang teu bogoh mapan urang di jero hate teh teu betah tuh irung pengek celi petot hidung leteng pendek ditanya orang Brebes teu betah hate teh nolak hayang geura indit hayang geura indit hayang geura indit hayang geura indit tah urang ge urang lamun nyaho bahwa eta pamarentah jahat teh lainna naon ieu urang setiap neuleuh jelema anu takabur setiap urang neuleuh jelema anu pelit setiap neuleuh jelema anu sombong pan eta teh ngagurat di jero hate teh ka urangna balukarna ka urang balukarna tah mantak urang coba ge neuleuh bae jelema kos kitu atuh langsung salat teh khusyuk emang tadi ge henteu duh kos kitu urang deuleuh ahli Allah neuleuh doang beda engke ge haju bae salat ge tentrem ngeunaheun nikmat neuleuh doang bisa dirasakeun urang bari leumpang naik mobil terus neuleuh di jalan teh aya anu ping-pingna ka deuleuh teu karasa pan ku urang teh teu karasa aya nu susuna terbuka sanajan rubu saperapat Zeg urang deuleuh teu karasa tah urang teh teu karasa tah neuleuh sarubu bae ge tah
gara-gara salat geng ke salat salli Allah eta bebelahna kadeuleu susu gede amat eta masyaallah Gusti Allah sungut maker iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapi di jero hate mun dibuka segede naon moal beres salat teh moal beres eta dedelan kos gitulah dedelan teu karasa teh kurang teh masyaallah mantak ngunci maneh be di kamar HP be di gedean atuh kitu-kitu keneh eta mah pegatan sanggup geus ngarasa ngeunah ke bakalna mata henteu dikepar ceuli teu dikepar kabeh nikmat sejuk perasaan teu hayang kapanggih jeung jelema ge teu hayang beneran kata teu hayang dibere teu hayang jariji nu jelema teh jariji engke beuki ka ditu beuki nikmat ibadah beuki teu hayang kapanggih jeung makhluk kakarak ngeunaheun bakal nikmat dibere takwa Allah hijab dibuka blak ih asa di mana ieu teh ngeunaheun suasana eta teh Lailatul Qadar lain di bulan Ramadan seakan-akannya selalu manggihan Lailatul Qadar mantak saat-saat jam-jam tertentu jelema teh sok aya jelema nu deukeut ka Allah teh sok di jero kamar nukunyana pernah kapanggih jem eta lah pernah kitu naon kana manggihan kanikmatan dibukakeun hijab ku Gusti Allah jem eta nyana ingin terulang kembali mungkin isuk-isuk mungkin ba'da zuhur mungkin ba'da asar mungkin ti peuting geus teu bisa diganggu tajem nu pernah dibere ku Gusti Allah jeung emang hampir kitu bae si eta teh dibereda ku Allah jem sakitu engke dibereda teh jem sakitu deui biasana kitu bae mun ti peuting mun ba'da asar dibere deui teh ku Allah tet waduh nikmat itulah Lailatul Qadar lamun nabi diberi mujizat pangbubungah pangbeberah supaya ulah keder hatina tanda bahwa eta teh pengakuan ti Gusti Allah wali dibere karomah nyana ngarasa diangkat jadi wali walaupun diikhtilafkeun ku ulama antara karasa jeung teu karasanya jadi wali tetep nyana ngarasakeun sebab dibere karomah ketika nyana leumpang hujan gede teu kahujanan hayang teu naon teu jipan aing teu kahujanan ye nah jadinya lah mulai beuki tawadu ka Gusti Allah nyana ngadoa Gusti abdi mah mending hujankeun bae Gusti beusi kanyahoan ku batur tuh wali mah kos kitu ari nu lain wali mah kadeuleu sia aing teu kahujanan kadeuleu teh Gusti ya tuh atuh aing teh ya ditanya engke eta wiridan nang teh mah ti Cisoka teh kos kitu kos kitulah ahli-ahli Allah teh ketika dibere embungeun lain diadukeun lain dipamerkeun ketika engke dibere deui ku Gusti dibere ku Gusti tengah peuting misalnya aya hijab asa di mana ceurik Gusti abdi mah hayang sayang eta Gusti abdi mah hayang teh ka Gusti teu kudu dibobotohan kuno kitu abdi mah pasti ibadah bae ka Gusti si abdi dibere nu kitu ke jadi tujuan abdi teu hayang abdi mah ka Gusti bae ditutup deui ku Gusti plek biasa bae mantap wayah raheut wayah katodel teu leuwih wali teh embungeun manehna ari nu lain wali mah geus kieu bae je jasana hizib aing aya ken can dipake ti mimiti diwirid ku aing baheula
di empang baheula yang Haji Muhyiddin dah mah. Aduh, teh coba dicobaan eta mah kos kadar itu mah istidraj. Ilmu kawalian karomah mah justru ditutup-tutup embungeun nya nama teu hayang. Matak mimiti urang ibadah maka syariat tujuanana hayang sorga. Begitu urang geus mapan dina syariat asa karasa sorga deket ku syariat. Kuari ngaji nyana ilmu tarekat horeng salah teh kos kitu. Mulai kuari bertorikoh teng hayang akhirat. Lain sorga hayang akhirat kuari. Geus dimaksud teh akhirat teh geus hiji. Begitu bertorikoh datang ke akhirat tek nyana kuari ngalampahan ilmu tahakkuk ilmu hakikat horeng eta salah ibadah hayang akhirat. Gusti mang tahun-tahun abdi ibadah hayang akhirat ternyata abdi salah. Abdi mah ayeuna ibadah teh hayang ka Gusti teu hayang sorga teu embung neraka teu hayang akhirat. Abdi mah hayang teh hiji we nu nyieun dunya jeung nyieun akhirat ka Gusti. Tah lamun geus datang ka dinya kakarak dibere bae tata romah ku Gusti. Urangna geus embung Gusti. Ketika kanyahoan ke karomah nyana selalu ngadoa ka Gusti, Gusti fakbidni ilaika ghairu maftuni. Cabut bae abdi daripada abdi kanyahoan Gusti diwali-wali ku batur. Ieu mah abdi mah mendingan cabut bae ampihan Gusti. Lai urang mah lain. 5 karomah aing. Hiji dahar teu seueuh-seueuh. Ieu karomah aing. Genderuwo atuh mah dan lain sebagainya. Nah iyalah ieu kuari kisair laula syuhudu jamalikum fi zati lamun teu hadir teu katara teu ngajepat kaelokan anjeun di awak kaula atuh niscaya kuring perido sasaah ge bihayati ku hirup kaula. Artina teu rela hirup teu neuleuh kaelokan Gusti. Lantaran ieu Gusti geus jadi milik abdi sajam bae teu kapanggih jeung Gusti teu kuat Gusti. Teu kuat hayang jeung Gusti bae. Geus ditinggalkeun dunia, geus ditinggalkeun makhluk, geus ditinggalkeun nafsu, geus ditinggalkeun setan. Nu aya teh Gusti, berarti Lailatul Qadar terus. Jaka panggih jeung Gusti, ku nikmat-nikmatna dumadeheus jeung Gusti. Tanpa maca Quran, tanpa maca sholawat, tanpa zikir, hanya hati anu berbicara jeung Gusti. Sirul asrar nu aya di jero hati nu dititipkeun ku Gusti, nyanana ngahaneng pos kubodewe ngahaneng geus lain maca Quran ieu mah lain geus lain maca sholawat geus tinggaleun tah mah geus kamari ieu geus sama lain Quran lain sholawat lain zikir nu dibaca lantaran maca Quran teh pan hayang kapanggih jeung Gusti, maca zikir teh hayang kapanggih jeung Gusti, maca sholawat hayang kapanggih jeung Gusti, kuari geus kapanggihna poho babacaan eta jonghok jeung Gusti Allah, nu geus kapanggih jeung Gusti Allah sajam teu kapanggih jeung Allah moal kuat. Berarti Lailatul Qadar sepanjang masa. Nya nama nu mantak wanian cumplang-campling di edan-edan, di stres-stres jeung teuing. Ai urang mah lain di stres emang stresnyaan. Ieu di stres ku batur atena bunga. Ketika ku batur diijid-ijid, ketika ku batur di stres bunga. Naon sebabna? Berarti aya rahasia nu teu jahoeun nuhun Gusti. Sebab aya nu disumputkeun nu mantak nyanana berlagas seperti eta.
lamun teu kitu engke aya rahasia nu kanyahoan ai urang mah emang rahasia edan beneran berarti dia ilmu edanan sesetresan lantaran nyalametkeun rahasia kawalian geus mun make sendalnya nama sabelah lain nu hiji koneng nu hiji beureum besi engke aya balik ngaji nu make kos kitu lain wali teu boga duit atau maling nu batur hiji-hiji tuh nyana menyumputkeun kawalian geus pake kopiah mung nu bener nyana mah besi dipajar hebat make sorban teu bener terus we aya nu disumputkeun tah eta lah nu sok disebut kituna nyumput di nu caang kama kola Abah Ucu masih ngades ya nyumput di nu caang katewak sia saan Abah Ucu ya Kiai artinya bergaul jeung pemerintah ditanya ku Abah Ucu sia sok bergaul jeung pemerintah abdi mah nyumput bae cenah di nu caang ieu mah Abah singa rek katewak sia bisa anda Abah Ucu bener bae katewak lain nyumput atuh sia mah tamah ya katewak ilah laula syuhudu jamalikum fi zati ma kuntu arda sa'atan bihayati ma lailatul qadril mu'azzam shanuha illa idza umirat bikum awqati taya lailatul qadar nu diagungkeun shanuha kalakuanana anu pohara luar biasa martabat jeung kalakuanana kecuali di mana diramekeun waktu-waktu kaula ka anjeun kinayah ka Gusti ketika abdi ngaramekeun waktu dumadeheus ka Gusti selalu aya lailatul qadar cinta jasa ka Gusti Allah lamun jelema geus cinta ka Gusti Allah teu sanggupeun berpisah jeung Gusti Allah melalui jalur mana nyana mun tadina kapanggih ku jalur Quran teu sanggupeun nyana ninggalkeun Al-Quran melalui jalur mana nyana kapanggih jeung Allah melalui jalur sholawat teu sanggupeun ninggalkeun sholawat melalui jalur mana nyana kapanggih jeung Allah melalui zikir teu sanggupeun nyana ninggalkeun zikir sebab ketika nyana zikir berarti kapanggih jeung Allah ketika make jalur sholawat nyana maca sholawat kapanggih jeung Allah lantaran kabeh engke kadeuleudeuan jeung kapanggih jeung Allah mah Allah kabeh terek Allah kabeh kumaha apan urang diciptakeun ku Gusti Allah haji urang teh dibere kekuatan ku Gusti Allah dibere daya ku Gusti Allah urang geus kabahasakeun iqra di hareupeun Gusti la haula wala quwata illa billah teu aya daya jeung teu aya kekuatan kecuali nu Allah urang boga daya jeung kekuatan berarti eta teh daya Allah geus kicep urang kicep Allah denge urang denge Allah daya urang daya Allah kuat urang kuat Allah teu kudu jauh-jauh neuleugrak urang kapanggih jeung Allah kabelah dituna engke aing teh Allah anallah pencit bunuh Syekh Siti Jenar iyalah ngaranna manunggal wahdatul wujudna ieu anu dipermasalahkeun di urang ulah berpaham seperti eta ulah sasar tapi ketika jelema ibadah ka Gusti Allah pasti kos itu disasar atuh sasar ulah basa anu ngaku kos itu bunuh andai kata jelema terus suluk bakal kos itu bae tah eta mah teu bisa dicaritakeun lantaran mentawa perasaan geus ngaji teh aya ngaji amil aya ngaji jurumiyah aya ngaji fikih kabelah dina aya ngaji tauhid kabelah ditu mah ngaji rasa nah iyalah nu teu bisa dijabarkeun nu bantak bertorikoh man teu bisa dipotokopi langsung disebarkeun tah eta lamun menyebarkeun fotokopian torekat nyasarkeun dolun mudilun cek Mama Bakri tarik mundur jelema nu kos kitu teh eta teh pengkhianat eta dina kitabna Futuhat pengkhianat tak kiai anu nyebarkeun torekat model kos kitu eta teh geus wajib dipanggil ku pamarentah pencit lantaran nyasarkeun jalain kitu torekat mah sia geus sabaraha taun mah santren geus naon anu tamat geus kumaha ku ari di imah abdi mah jai magahan lah santri loba jeung setik jakur bae hayang ge abdi mah ibadah tah ieu ka dieu atuh geus dibeat di jero kamar ulah bebeja ka sasahanya
geus sia mah ieu lakukeun tah ieu kayak lamun sia didinya geus beres naik ka dia kayak didinya geus beres naik deh ka dia satungtung can naik atuh balik ditaekeun ku guruna jang naon dibere wiridan ge itu diwirid mah torekat mah tah mah pagawean geus engkena datang karasa lain kuari alhamdulillah cenah kiai kunaon habis saminggu geus tamat torekat sugro kubro wah iya di mana sih guruna di ditu geus mencit embe sagala widih torekat mencit embe kita mah Kiai Haji Hamid beres Haji Amil mencit embe atuh eta beres malah macam Haji Hamid dua gitu naon bena atuh salah tah jangan ngancing cekolot teh lama ai torekat melain kitu malah putus jeung urusan dunia guruna geus ngedek ya ulah bere-bere kain lu penting sia heula bener jeung Gusti kadeuleng ke ku mama dipantau ke ku mama salah baik bisa dipanggil salah sia atau melalui ngimpi salah sia atau ditegur melalui karomah nyana keur diuk anu nampiling jeger ih saha eta nu nampiling nyana deui wirid ditampiling deui tuh kos kitu guru torekat mah bila perlu panggil atawa ngimpi nang nyieun ngimpina ge guruna nyieun ngimpi atuh guru torekat ka murid ge nyahoeun sia ngimpi anu nya kamari penting ka ngimpi-ngimpi nyahoeun atuh komo hayang ka jahe iyalah guru torekat mada kudu numur si dula sambarangan urangna siap guru can kapanggih teh jalan aya guruna urangna teh siap moal urangna siap guruna aya dicek heula ku guruna kakarak etalah torekat nu asli anu endeuh darajah suluk lain sakadar tabaruk hese pimurideuna guru nama aya bae sepanjang masa ima langsung sabtu naon kitu ngaranna Kang Nabi Qadir wa ima langsung wali-wali sanga wa imma guru urang nu teu kanyahoan terjata anu sagulung sagalang horeng eta teh mursid nyana teh nembongkeun atuh hese bae ka mursidan mah iwati nyana nu geus dibere horeng guru aing mursid teh kanyahoanana di KTP-na Haji Mursyid aduh urang menceritakeun tarekat babari hese babari mentak di akhir zaman engke bakal digelar tarekat bader bae tarekat make kartu nama deka mana jangka pabrik naon kok tarekat sih pakai kartu nama heran itu salah jurusan tarekat pakai kartu nama masalah jurusan dan dipakai naon eta kartu nama tarekat kos kiai make sertifikat heran aing mah kiai sertifikatan atuh engke bisa digadekeun sertifikat kiai pakai kredit iyalah di akhir zaman mah geus macem-macem hayang pengakuan lain kitu tarekat cukup ka Allah titik nailah kabeh Lailatul Qadar nu mantak bayangkeun dalilna wal hubul lam yahtaj ila miqat diteruskan heula ka dieuna innal muhibba idza tamakana fil hawa jelema nu keur cicintaan di mana geus nyongsrong jasa cintana timbul rindu lamun geus rindu wal hubul lam yahtaj ila miqat tidak tahu waktu jeung sabaraha bae nyana lantaran inget bae gereleng ka ditu isuk-isuk ka karaktas kapanggih balik nyana jam 10 inget deui datang deui jam 10 obrol-obrol di sisi kali nyana teh SMS-an haju balik jam 1 inget deui ka ditu deui geus jam 1 geus digerokeun ku mana heuy Neng Dewi Aisyah didinya bae ka dieu balik sakedeung datang ka imah di SMS deui jam 4 kapanggih deui aduh puyeng cak mana aing ya aing ge baheula teu kitu-kitu teuing aing ge jeung ngabasia bobogohan tapi jangan teu kos sia-sia teuing mah duh teu kuat mah duh abdi mah kajenteng teu dahar teu nginung asal kapanggih jeung nyana bae jeung saha jeung Juned teu kuat teu jelema nu keur cicintaan teu kuat berpisah ketika berpisah ke sasalaman lalaunan eta lalaunan geus net bisa ge dicekol deui begitu kan Bib ya
geus ge kapisah leungeun geus pisah dicekel deui pundakna bego tah henteu coba dadahna ge masya Allah sakira-kira aya kapal hiber ka dinya moal karasa konya dadah eta cinta ieu mah cak dina kitab sia masih cak nama pajarsan ngeunah-ngeunah anjeureun dina kitab ya wal hubul lam yatad ila miqat cinta tidak tahu waktu cinta tidak membutuhkan waktu mantap disebutnya cinta adalah buta kakarak boga kawauh jeung urang Karawang sahektar ngagelenceng buta nu dikolot nu diimah ge geus nyarekanan we teu kadenge sakumaha kaleng rombeng gumbrang lantaran nu kadeuleu irung nu itu wae. Waduh, eta mah cinta mindo ngaranna teh mah. Beuki jahat mah cinta mindo mah. Iya keur meujana fuber, masyaallah, dunia milik kita bersama. Waduh, jeung kareta-karetana nu nyana eta. Termasuk beca ge sarua. Tah eta teh waktu. Kajen teh dicarekan ke indung bapana, tatap bae, keluar bae, ngolosot bae nya teh. Bahkan heuleu lantaran bapana cepreng jasa salat sia. Salat teh gegeura ngan 2 rakaat doang maghrib keluar ka ajeun aing mah dicarekan lolos ku pangeran nu penting ka pagi. Aduh masyaallah geus dijualan kitab tafsir Munir geus dijualan geus dijualan kabeh ku ari tinggal sahiji doang calana jeung samping jeung kitu baju tinggal hiji doang ge tapi senang hate. Luar biasa senang sudah kukorbankan seluruhnya. Waduh, tinggal aku melihat dan ingin merasakan pengorbananmu Doni. Hajunya namanya takanya nata, benta pokok hayang naon atuh ka pengorbananana. Hayang baso embung. Hayang naon tuh somai. Lah sos kitu jang naon. Hayang naon? Hayang nu kos baso. Ya geus teu bareres jasa ya kitab ye. Kitab kawalian sih kos gitu. Ayelah indal muhibba iza tamakana eta namakeun moal beda cinta ka manusia jeung cinta ka Allah. Artina di mana? Dina pada lupa daratanana. Jelema cinta ka awewe eueuh waktuna kitu keneh cinta ka Gusti Allah kapanggih bae jeung Lailatul Qadar eueuh waktuna. Wa hadza kudu mah kadeu naon ieu teh cek Imam Jalal ngajelaskeun dauhan Allah hadza alladzi anta alaihi ya Muhammad anu anjeun teh aya di dinya naon atuh yakni agama Islam naon tuh yakni mukjizat Al-Qur'an naon atuh taufik anu dibeukeun ku Gusti Allah etalah isyarahna hadza kercarita agama Al-Quran sarua bae wa hadza ta Al-Quranul Karim anu agung dibawa ku anjeun Muhammad wa hadza agama Islam nu ku anjeun disebarkeun Muhammad eta adalah siratu rabbik agama anu lir teu beda jeung jembatan anu nyalametkeun jelema mustaqima lurus dina arti jelema dek nyebrang teh kudu make jembatan kitu keneh urang dek nyebrang menuju surga kudu make agama geus agama lulir teu beda jeung jembatan subhadinul Islam biqariq bisyirat bijami anaman tamassakan naja disarupakeun agama Islam kana jembatan dina pada saha jelema anu nyekelan ka dinya bakal salamet jelema nu endek nyebrang make jembatan bakal datang ka ditu salamet kitu keneh jelema nu hayang salamet di akhirat ka sorga kudu make jembatana agama Islam urang keur ngajembat wae urang keur ngajembat kuari aya di jero agama Islam alhamdulillahirabbil alamin ang memperjuangkeun Kangjeng Nabi nyawa tarohanana hartana geus ribuan onta dan lain sebagainya nu ngaluarkeun para sahabat Sidina Abu Bakar Siddiq Sidina Umar Sidina dan lain sebagainya iya kuari hasilna dilanjutkeun ku para sahabat pasti keneh perang keneh bae nyebarkeun datang ke Spanyol sahabat teh nyebarkeun agama ka Eropa mata urang Spanyol loba anu jadi mujtahid teh
Alfiah karangan orang Spanyol eta teh atuh kitu ngaranna Sulamunairen eta teh karangan ulug bae kurang Spanyol di berbagai kitab nu dikarang ku urang Spanyol urang Indonesia urang Cikupa Pasar Kemis nyaho ka Spanyol nyaho ka Madrid na doa kitu ge lamun kitu ge lamun naon kareta sareuris ya nya nyahopan sia mah tuh Masya Allah eta negara Islam ya Allah langsung tekebal dikudeta jadilah negara Nasrani deh hiji-hijina negara Eropa di zaman sahabat Eropa Spanyol mah deket mun urang ti dieu ka Timur Tengah langsung ka Maroko ti Maroko teh Maghribi teh eta teh negarana Abu Hasan Asyadzili ti dinya ka Spanyol henteu kudu naik kapal udara naik tongkang ge bisa naik perahu ge deukeut kadinya hanya setengah jam lamun naik kapal hanya setengah jam lamun naik tongkang mungkin 1 jam ti Maroko ka Spanyol deukeut tapi Maroko mayoritas 100% Islam negarana negara Islam bahasana bahasa Arab kadinya setengah jam ka Spanyol kulitnya berbeda agamana geus berbeda mata karita didatangkeun ke Islam kaditu melalui Maroko ti Maroko nah nyebrang kadinya ke Spanyol deukeut ya Allah ya Rabbi perjuangan sahabat anu luar biasa kandas kuari geus jadi negara Nasrani deui datanglah di zaman tabiin ke Indonesia zaman tabiin kolot Islam di Indonesia nu mantak hese deuk dirobahna teh kolot di zaman tabiin ieu teh sejarah asup agama Islam ke Indonesia deuleu coba ge kurang di kerajaan Demak nu di luar tah di dinya aya makam anu panjang teh deuleu di dinya tingali geura di Surabaya baca ku urang sejarah lain lalagaan asupna Islam ke Indonesia di zaman tabiin terus kabelah dieuna disebarkeun can begitu lu nyebar 100 tahun ti harita pohara Indonesia zaman tabiin ka asbat tabiin didinya lenyap deui ku budak didinya ku Hindu terus eleh deui bangkit kembali Raden Patah setelah datang ti Aceh asli nama eta teh ti India ti ditu datanglah ke Aceh India mah deket India ke Pakistan Urdu teh eta tinggal kadinya tah Yordan kadieu Arab deket nah mantak diperjuangkeun Islam anu pohara jasa di Indonesia nah datanglah kuari ka Cirebon berjuang terus jadi itu nanti ampel Sunan Rohmat anu ngamimitian terus berjuang Islam jaya saat eta lain di Indonesia besar dunia 500 tahun silam di dunia Indonesia mendominasi politik Islam perekonomian Islam perbudayaan Islam Banten teh jadi negara Islam belah dieu pisan residen Islam dipimpin ku Ki Ahmad Khotib eta mah belah dieu ieu mah keur zaman ka Maulana Hasanuddin ieu Islamkeun Islam aya anu tersisa di Banten teh diantepkeun bae Baduy ieu mah nu datang ka dieu mungkin turunan Baduy meureunna kumaha teu perjuangan lain lalagaan Masya Allah tinggal mempertahankan urang terus timbullah pondok pesantren ngetren pondok pesantren teh lain lalagaan gedean pondok pesantren dibandingkeun jeung sakola saat eta pengaruhna luar biasa sabab memperjuangkan kemerdekaan melalui pondok pesantren iya terus diperjuangkan datanglah kakiwan geus eueun menge memperjuangkan agama saat ieu mah Saddam Hussein berbagai isu kieu kitu nu jelas memperjuangkan bendera Islam Muammar Gaddafi berbagai isu di urang mah tinggal isu doang sebab urang mah nyahona melalui media baca koran ieu kieu sedangkeun kapan geus disunat berita nu datang ka urang sebab ieuna geus dijual zaman Megawati bogana batur kuat satelit dan geus lain nu urang deui tinggal urang mah tarima ayana berita sakitu tanyakeun berita asli da ka ditu kos kumaha sih beritana Irak kos kumaha sih beritana kitu Mesir kos kumaha sih beritana Suriah
sarua diri tuge kacau balo kos kitu bae kaayaanana teu jelas. Islam keur ditejelaskeun ku ari memperjuangkeun berbagai negara teh. Ieu Kangjeng Nabi nu tadi teh wajahata fillah Gusti Rasul teh terus perang ngaluhurkeun agama Allah haqqa jihadi. Lain Kangjeng Rasul bae diteruskeun ku al ulama warasatul anbiya. Kamari kemerdekaan diurang. Ulama hudang. Kuari berbagai negara ngan encan aya persatuan doang. Kuari mulai keur disatu-satukeun melalui organisasi. Melalui organisasi kuari keur leuleumpangan ieu teh organisasi teh mana nu mampu teh. NU nu dianggap terbesar di dunia NU teh mampu henteu manehanana coba membawa atas nama Islam. Gus Dur lah geus teu isin-isin make atas nama NU ngomongnya nama terus teh ulama salaf teu isin-isinnya nama atas nama santri dibawa ngomong di Inggris di Belanda nyana ngomong atas nama santri teu isinin tapi nu kuari isin ngomong-ngomong santri teh isin anu terkenal budugna doang santri budug ka dia sia deuleu tah barang di deuleu bener budug. Wari, apa ayat perjuangan Muhammadiyah dalam rangka memperjuangkan agama di dunia? Kajian tingginya ngomong ayat-ayat gerada gedean NU untuk kelas internasional merada main seetik cuman seetik karena pimpinan elehan jeung sieunan ya henteu terus. Wari Islam khurud kos kitu tak Islam jenggot eta teh mendunia. Ieu beker carita kelas dunia bener jeung salahna tergantung ente. Dan kelas dunia tuh nu memperjuangkan di Belanda, di Inggris, nu memperjuangkan di Amerika sampai timbul aya musola enak Islam khurud hanya nyaritakeun fadilah ketika diusirnya nama indit engke ngomong deui ke diusir indit deui militan tapi ternyata hasilnya melalui Pakistan di awal terus mendunia kuari timbul deui HTI Hizbut Tahrir kajian teuing teu pati diterima di Indonesia tetapi manehna berjuang anu kuari memperjuangkan Mesir teh kapan HTI Ikhwanul Muslimin ka urang isuna jore sabodo tah mah hanya keur carita memperjuangkan Islam ieu mah anu kuari keur bergerak di Suriah anu kuari keur bergerak di Yaman terus aya ketuana teh secara internasional nu bakal engke lain bakal sering datang ke Indonesia. Nah iya organisasi mana yuk kuari nu keur memperjuangkeunana wah lain lalagan lamun urang cicing bae deuk kumaha ngandalkeun organisasi nu aya ieu NU mah atut naik milu ka atut WH naik milu ka WH kamari Arif naik dibeli kabeh ku Arif patut ku urang diangkat jempol NU seperti gitu aing teh termasuk jelema anu NUis naon tah salah tante yang ngomong tah tetapi kehayaan tubuh NU na kos itu deh kumaha tuh ketika Pilgub Banten pecah menjadi 3 Ansor ka dieu Surina ka dieu Tanfidna ka dieu ieu kumaha NU lalakona aing teh pan termasuk pecinta NU nu kamari zaman Gus Dur teh geus dibisiki bantulah NU ya Kiai mari kita sama-sama yang penting Kiai mah hadir sajalah tiap bulan ndek siap tapi keberadaanna seperti kieu ketika pilkada Tangerang NU pecah belah nu dibeli ku ieu jadi napasna geus lain napas sosial keagamaan napasna Rp dolar real dan lain sebagainya. Kapan memperjuangkan agama seperti batur di luar negeri ditutup-tutupan ke jam memangnya nama berita atau emang berjuang deh kumaha tuh sampaikan kanu kamari teh ngahina ka Kangjeng Nabi atas perjuangan organisasi hidayah ti Gusti Allah masuk Irak didinya nyana ayah di jero hate Islam itu adalah benar ngomong jeung salah satu ulama di Irak langsung manehanana masih keneh ragu menerima timbul aya organisasi Islam nu asup ka dirina ngobrol masuk Islam kamari ke Mekah nu kuarinya nah yang di Madinah dage 30 poin saya menyesal atas penghinaan saya terhadap Kangjeng Nabi adina panglima Inggris masuk Islam di Amerika kuari loba jasa nu asup Islam mun kamari nu ka Mekah
neule bendera USA di diuna gede jasa nu sa'i nu tawaf make USA. Masya Allah Amerika ulah ge rada aya sedih saeutik aya bunga rada sedih lantaran atas nama Amerika loba jasa nu tawaf jeung nu sa'i. Begitu di obrolan, iya hasil perang Irak. Satu sisi Irak eleh kadeuleu ku mata kasar. Secara politis tetap menang sebab Amerika encan bisa mencaplok hasil daripada peperangan anu kamari. Jangan encan diserahkeun, can diserahkeun. Cak urang Irak daripada diserahkeun ke Amerika, mending dibom susah kabehan. Ieu deuk dibom deui bae instalasina. Kuari, berita ka urang makan eueuh. Tah orang Irak seperti kos gitu. Nah iyalah cerita perjuangan diteruskan jahad billah. Sanajan orang Saudi Arabia kenapa sih mesti perang? Nabi itu menyebarkan agama dengan rahmatan lil alamin. Harus dengan lulu. Bukina Saudi Arabia perjuangan anak kos itu malah nyana naga tiga sele dek kumaha. Tidak mengakui keistimewaan mazhab, tidak mengakui keistimewaan ulama anu memperjuangkan agama, nyana ngan sakadar sieun sebab di bawah naungan Amerika. Kuari kos kitu urang teh leuleuh Baitullah, urang teh leuleuh Kanjeng Nabi di Madinah. Apa bisa jadi tolak ukur untuk agamana? Jan henteu. Aya Kanjeng Nabi bae di Madinah, aya Baitullah bae di Mekah. Urang teh teu menghargai jeung teu menghormati ka agamana, tetapi menghormati teh ka Baitullah jeung Kanjeng Nabina sebab geus teu bisa dituturkeun. Urang Maroko ngobrol, Saudi Arabia muskilah. Ngobrol jeung Turki Saudi Arabia muskilah. Maafi mazhab. Urang ngobrol deui jeung urang Sudan. Nyana di batin dapat gregeteun ka Saudi Arabia. Mun cacak-cacak Baitullah meureun balik deui ka jahiliyah. Urang bagi geus terjadi barometer ke Mekah teh ya. Neuleuh Baitullah na bae aja neuleuh agama nama anti madhab. Hese dituturkeunana, ieu keur carita nagarana. Nyana nyeung serikeun kamu nu berjuang, pugu nyana nu nyeung serikeun ketiga sele. Berarti di dieu encan aya kebersatuan, kebersamaan. Masih keneh pasalia, Arab. Ya, negara teh Irak, Iran, Mesir, ya otomatis. Urang mayoritas Islam tetapi tetap ngiblatna ke Amerika. Iyalah Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ieu keberadaan kuari kos kitu. Nah tinggal nu memperjuangkan agama teh saha atuh kuari. Neuleuh di brendel na Muammar Gaddafi, urang tinggal sedihna bae. Moal pati-pati di brendel nya ku Amerika, lamun di jero lah teu memperjuangkan agama. Anu tiis-tiis bae mah teu memperjuangkeun agama teu dibrendelkan ku Amerika. Wari Mesir. Mun carita Mesir pohara sebab Mesir bakapan aya tetesan Nabi. Kanjeng Nabi Yusuf di Mesir, Kanjeng Nabi Sulaiman teh memeh anu tatadina di Yaman teh kapan di Mesir heula. Anu Raja Bilqis di Sulaiman di Yaman kuari ge aya peninggalan kerajaan Bilqis mun urang ka Yaman, urang diajak tah aya puing-puing. Aya kene kerajaan Bilqis nya nu teu dibawa ku Kanjeng Nabi Sulaiman. Sebagian bisa kapan dibawa ka ditu, sebagian deui tersisa di Yaman. Bilqis aya di Yaman, kerajaanna di ditu Kanjeng Nabi Sulaiman. Terus datang ka kuari dikenang dina Al-Qur'an. Ketika maca Al-Qur'an teh orang Mesir mah kapan cerita Yusuf, cerita Kanjeng Nabi Daud walaupun tadina di Irak tapi tetap mengalami di Mesir. Terus cerita-cerita Nabi nyana hudang girohna kajen kukumaha ge keagamaanna tinggi. Nah mantak tetep bae Amerika ngamusuhan bae ka Mesir mah kajen kukumaha. Terus Irak boga sejarah, negara tertua di dunia adalah Irak. Iran, aya sahabat Salman Al-Farisi teh kapan orang Iran. Situ jasa mun cek Kanjeng Nabi, andai kata orang Iran, orang Iran, orang Persia, orang Persia. Ilmu aya di langit ka-7, urang Persilah nu pangheulana neangan ilmu ka langit ka-7. Geus ku Kanjeng Nabi dicaritakeun keistimewaan mentak Imam Ghazali urang Iran, Syekh Abdul Qadir urang Iran. Pindah ka Irak, Al-Jailan teh eta teh Iran nu mantak walaupun aya di Baghdad Jailana di bawah bae Abdul Qadir Al-Jailani henteu Al-Iraqi. Sebab nyanana urang Iran. Lain lalagaan urang Iran mah masyaallah pohara jasa. Mantak Amerika leuleukeun bae. Nah, kuari keur bobogohan Amerika jeung Iran. Nyaos ya bobogohan.
Terjauh di jero nama wallahu alam itu urusan politik. Batur banggeus kos kitu main secara internasional. Urang mah biasa bae kieu bae. Paling ge urang mah sedih teu keubeli HP gitu palingnya. Memperjuangkan agama batur deuleu. Sarua nyawa taruhanna jadi jahad fillah haqqa jihadi teu paarem. Terus bae. Sanajan diulah-ulah ge di urang waktuna mangke perang atau perang bae. Sanajan engke cak pemerintahnya tidak usah perang, itu hanya mayat bergelimpang ya anu ngajawab perang ge Thailand sabaraha puluh juta 80.000 beak ku angin ge perang atuh mending perang memperjuangkan agama. Emang kiai siap jasa perang henteu sih. Atuh perangan naon aing bisa naon deh aing keur carita bae atuh. Cerita perjuangan anak orang Masya Allah Maulana Hasanuddin Pohara Jasa Maulana Yusuf datang ke makom Nagaya Tilu di Banten aya di Makassar aya di Maroko aya eta teh kos karar itu Masya Allah mamangge aya di Cikupah aya di Bojong aya nu ngora jeung nu kolot mah pagaweana ieu keur carita wa hadza agama Islam di jerona aya Al-Qur'anan Siratu Rabbik agama pangeran Islam ngaranna mustaqima lurus la auja fi qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun nyata cek Gusti Allah kaula geus merinci satu persatu geus ngajelaskeun satu persatu melalui perjuangan Kangjeng Nabi al-ayati karena ayat-ayatna ialah liqaumi yatadzakkarun bagi kaum anu menerima kana piwuruk bagi kaum anu ngarasa kana pitutur bagi kaum anu ngalap kana piwuruk jeung pitutur anu nyokot manehanana kana aturan-aturan geus aya ayatna politik ieu ayatna ekonomi ieu ayatna budaya ieu ayatna dan lain sebagainya geus cukup deuk nyieun kapal aya dina Al-Qur'an deuk nyieun mobil aya dina Al-Qur'an keur cerita teknik deuk ngabangun sebuah negara geus aya dina Al-Qur'an deuk ngabangun perbudayaan geus aya dina Al-Qur'an deuk ngabangun perekonomian geus aya dina Al-Qur'an tinggal Al-Qur'an bae ulah datang ka sekadar dimusabakohkeun baca gali sok gerak resapi mata kurang mun maca Al-Qur'an teh dititahna hiji warattilil Qur'ana tartila sing tartil ulah cepet teuing nomor ka ditu tafakkura tadabbur iqra ma tadabbur urang maca Qur'an teh lain sakadar tamah sundara sadaqallahul azim udah coba ditadabur kurang wa hadza siratu rabbika mustaqima nerawong awang-awang urang teh kana perjuangan Kangjeng Nabi aya mukjizat Al-Qur'an di dinya teh agama Islam nu keur diperjuangkeun ku Kangjeng Nabi nu nurut jeung nu nentang loba jasa dijelaskeun ku Gusti Allah horenganan eta agama teh siratu rabbik ieu teh adalah jalan menuju pangeran Islam ngaranna mustaqima anu lempeng teh ka jero hate teh mudah-mudahan urang teh bari maca Quran teh didinya ngadoa salain nu kos itu ngadoa Gusti ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim lain abdi bae Gusti pamajikan abdi anak abdi Gusti incu-incu abdi sadayana Gusti kawauh abdi jeung tatangga abdi bere ku Gusti siratal mustaqim tuh lamun urang we tadabur mah angel ka tamat lumantak emang mangasa taun tilok tamat ge eta meureun kos kitu tah datang ka bulukan Quran teh dibaca teh ditadabur teh qad fassalnal ayati liqaumin yazakkarun nyata ku Gusti Allah teh geus dijelaskeun diperinci ayat-ayat teh
berbagai-bagai ayat anu menuju karena perjuangan Kangjeng Nabi politikna, ekonomina, budayana dan lain sebagainya geus dijelaskeun. Ilah bagi kaum anu narima karena penjelasan eta nyokot karena piuruk jeung pitutur eta jelema anu nyokot karena piuruk pitutur Al-Qur'anul Karim berbagai ayat-ayat Al-Qur'an iyalah jana sarua jeung nyekelan karena siratul rabbik berarti engke adalah menuju kasalamatan mantak ditambahan ka dieuna lahum darussalami inda rabbihim tetaplah ka jelema-jelema anu nyokot kana piwuruk pitutur pelajaran Al-Qur'anul Karim di jerona adalah agama Islam aya Al-Qur'anan di jero deuk naon bae ge aya nyekelan kadinya sarua keur nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim lantaran teu bulak-bilok dina agamana cak agama Islam haram nyana henteu cak agama Islam wajib nyana ngalaksanakeun teu peduli nyawa tarohana lah jamal kebal hirup teh teu bulak-belok sakali haram bae teu kabita dibibita ku kumaha ge di sisi digigir teh nyeungsirikeun menya zaman kuari henteu ngredit membung aing mah besing ke di dituna ngagelok tetep bae aing mah moal bae cara kredit model kos kitu mah geus diomongan ge henteu aing mah keur nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Hei, sia kapan jadi DPR sing hade jadi DPR teh kan sia teh anu nyieun rancangan undang-undang anu bakal dilaksanakeun ku eksekutif ku pemerintah. Sing bener atuh nyieun perbandingan-perbandinganana laksanakeun atuh. Is henteu aing mah kerja di DPR ieu mah di Indonesia mah demokrasi. Ngagelok sia di dinya. Awas sia keur nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim. Sia teh kapan jadi MUI sing hade tanggung jawab negara teh ieu urusan agamana adalah urusanana di MUI kumaha izin tentang permasalahan nu kaitan jeung haram jeung halal terutama tina makanan kemudian minuman kemudian kabelah ditunda tentang aurat kemudian kaditunda tentang kitu karakter-karakter pernahkah diperjuangkeun ku anjeun wahai MUI di Indonesia sebab MUI eta adalah jangan lempengkeun ketika aya DPR nyieun undang-undang nu bakal dilaksanakeun ku eksekutif bertentangan jeung agama pan baheula ge urang ngambangun negara teh lain negara Islam tapi negara teh negara demokrasi ngan aya MUI-an di dinya jang nyentil ketika teu akur pernahkah MUI wari noelan ka pamarentah jeung ka DPR nu salah sing hade sia keur nyebrang ieu teh sia hade kabelah dieuna ieu pondok pesantren di modernkeun salah atuh henteu supaya maju agama mantap jasa tapi sing nyaan sia ngamodernkeunana ulah mengatasnamakan agama tapi horeng di jero na mandeg meuli Avanza ngagelok sia nyebrang sing hade sia teh make atas nama pondok pesantren di dinya teh berarti bener-bener agama awas bebeneran tah henteu bebeneran atuh salamet kudu deui dikitukeun dimodernkeun teh secara lahiriah teh abeh nyaho kana kemajuanana sebab batur manggeuseun universitas ka urang kieu-kieu bae silakan tapi nyaan apa henteu memperjuangkeunana ketika nyaan lempeng sorga sia ketika henteu nyaan ngagelok sia di neraka jahanam mebes sia kajen kumaha tuh cenah atuh menawan deuk pondok pesantren salap bae teh sakola aja baheula heg bae atuh alhamdulillah ku ari geus boga santri 50 datang ka 100 nikmat jasa nu diajina ge sapinah takrifatul muin alfiah nikmat jasa isuk-isuk salat duha kemudian magahan santri terus istirahat kayak lulah tas johor ke sorogan terus datang ke asar kayak ngaji deui terus datang ke peting kayak ngaji deui nikmat jasa memperjuangkan agama geus berhasil nyana aya muridna nu jadi ustad aya muridna anu sanajan bergerak maneh di ekonomi tapi lempeng terus kabelah dieuna didatangan nyana teh ku lurah didatangan ku camat ku bupati diajak nyana nyebrang ka pilkada kamari memperjuangkan agama kuari jadi memperjuangkan pilkada emang salah ya atuh henteu ngan sing hade ulah yang diberen atuh memperjuangkan kos kitu mah justru yang dibere teu dibere mah naon berjuang atuh mancing lauk kudu make lauk mancing duit kudu make duit mantak pilkada bupatina merean duit sebab nyana deuk neangan duit kudu ku duit deui ya, tinggal kiaina bae kaplak duit bener henteu nyebrang sing hade
sing ada iya tah lamun bener nyekelan agama Islam nu di pesantren salaf nu di pesantren modern nu di pemerintahan anu bergerak di perekonomian ja akur bae memperjuangkan agama di sebuah negara akur bae lempeng bakal aku bah lahum darussalam yang jelema-jelema anu nyokot karena piwuruk nu tadi lempeng dina agama Islam da tepung kalpekol sakali haram bae sakali wajib bae terus baik kunyana dilaksanakan nyawa taruhana sekalipun dibunuh aing mah tetep bae dek nyekelan agama Islam Al-Qur'an kitab aing nu bakal ditanya ke di jero kuburan wa man nabiyuka bejakeun Muhammad wa ma itu kita buka Al-Qur'anul Karim ketika orang ke ditanya lamun bulak belok mah cak malaikat wa ma kita buka Al-Qur'an pernah teu kusia dilaksanakeun pernah teu sakali cak malaikat dibonggol ku aing 5 kali eta ngomong Al-Qur'an lo bejerona ih geus haram bae geus ulah tahu urang keur nyebrang jembatan Siratal Mustaqim ku ari keur nyebrang mun lurus nyebrangna dibere Darussalam teh Darussalam mah ya nek surga inna rabbihim di Gusti Allah urang dibere sakedeung paling kebal orang 63 atau naik 70 naiklah keur dibeli kebal kena 80 anu kandas mah dihandap keneh loba nu 50 nu 40 moal kebal hanas urang teu kebal di alam dunia hanas pungkal pengkol sugih teu senang teu di akhirat ngagujubar pikir ku awak pikir ku otak karunyaan diri urang masyaallah aju kerja di tasugih nage misalnya orang ayeuna mah Bang Bitbet didinya kerja di DPR alhamdulillah mobilna aya mobil pelat beureum aya mobil nang sorangan aya tapi hasil korupsi naon ngeunahna sih isuk pake topaeh ngagujubar di neraka jahanam atuh urang jadi bupati ku ari mak proyek kudu aya izin teh aing sekali izin tanda tangan berarti kudu sekian persen halal apa haram sih duit kos kitu tanyakeun geula ka kiai atuh ulah tanda tangan sekian persen asal aya proyek bae 30% kudu bumplak eta teh aku kos kitu teh haram apa halal kunyana terus bae keur nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim umur sia sabaraha wae bupati wahai wali kota wahai gubernur 70 tahun sia legleg ku sia di akhirat kujubar ka neraka jahanam ulah main-main terus jangan makan neraka ge eta kiai nu diumrohkeun serius ya ngomong diumrohkeun meureun ih ka bapak-bapaknya eta teh duit teu beres kula geus ngocoprak bae ti baheula bener bod sing ade aing ngocoprak ti memehna sing ade ulah daek lawan sababna geus teu langkah-langkahna sebab ti ditu dirawat ti dieu dirawat geus dibejaan unggal ngomong muludan ngabejaan segala ngabejaan deudeuh jeung karunya tapi pan terus bae keras aku sia kumaha tobatna coba mendingan teu ka Mekah mendingan teu umroh daripada di ka Mekahkeun jeung diumrohkeun make duit nu kos karaiton lejis deuleuh ku mata hate ulah ku mata ieu cenah asal deuleuh Baitullah bae mah atuh nyieun bae sia batu di hideungan ieu lah Baitullah hese amat sih ku hese teuing eta mata hate bogakeun sing hade geus terus bae sing hadean maksudna kumaha supaya lempeng abah menang Darussalam inda rabbih tapi kaditu nama kajian diomongan gengan sekadar tugas ye dah hakikat nama wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun asli nama nungurusan teh Gusti Allah ye urang keur carita hakikat nama jelema nyekelan agama kemudian lempeng nyekelan agama na teu bulak belok satu kali A satu kali B engke bakal dibere Darussalam inda rabbihim ti Gusti Allah padahal mah sabenerna hakikat mah memang Gusti Allah ieu anu ngurusan bimaka anu yamalun keur carita kana naon nukunyana dipigawe atawa aya syariat ku sebabnya nya migawe kana langkah-langkah syariat hakikat teh ti Gusti Allah Sidina Abu Bakar Siddiq jages aya tulisanana memeh jadi Abu Bakar Siddiq memeh Abu Bakar Siddiq dikaluarkeun teh geus aya tulisanana bakal pikitueun Sidina Umar teh memeh dikaluarkeun ka dunya geus aya tulisanana Pak Harto memeh dikaluarkeun geus aya tulisanana
yang malu napa harta kos gitu Bung Karno kos gitu Gus Dur kos gitu kuari mah nu geus masa bodoh tinggal kuari urang kuari teh asanang urang lempang di imah ka dieu kuari neuleuan jembay geus liwat eta kiai eta tenang Allah kading ngatengah dar udukna ngan setengah piring tadi gegeran bukan salah nu loba sia aju hees di jero orang Allah lempang ti imah masing-masing datang ka dieu teh asanang urang enang Allah dilempengkeun ku urang hate urang menang Allah kemudian ceuli urang didengikeun kana ayat Al-Qur'anul Karim menang Allah lain menang urang emang kumaha apaan urang nage nu Allah hirup urang nu Allah ku urang sok dibaca yuhyi wa yumit Allah nu ngahirukeun Allah anu ngamaotkeun kabelah dituna Allah teh al-muharrik wal musakin nu ngarobah-robah jeung nu nyicingkeun kabelah dituna Allah teh al-mudabbir anu ngurusan urang ilah wa huwa waliyuhum bima kanu ya malu nu mantak urang teh kudu bersyukur bae geus tinggal bersyukur intina mah Gusti alhamdulillah ku Gusti abdi dilahirkeun ti keluarga anu muslim nu muslimah teu hese deui abdi iman ka Gusti sanggeus teh kitu kabelah dieuna abdi terus ngaji ngejah di tatangga kabelah dieuna abdi ngaji terus ngadengekeun meureun ieu teh moal semata-mata urang dijadikeun kos kieu lamun urang teu rek diteundeun di Darussalam tatangga urang mah nu boga mobil Lexus nu boga mobil Baby Ben nu boga mobil Fortuner dan lain sebagainya boh duit naga loba jasa tapi teu boro-boro ngaji salat ge henteu moal pati-pati nyana kos kitu janang Allah kecuali meureun ku Allah endek dijadikeun suluh neraka jahanam kitu bae geus urang hese mantak urang balik ngaji ka beneran ka pagi jeung sia teh suluh jahanam hasya karek ngaji saminggu bae geus sia kain geus sia suluh jahanam kos jahanam nu bapak kolot sia bae aja udah balik ngaji ribut bae urang Masya Allah kos gitulah nang Allah hakikat ieu keur carita hakikat jabongan di dina wa huwa waliyuhum bima kanu ya malun janang Allah kabeh ge mantak urang teu meunang takabur ku ilmuna nu Allah mah nya pake takabur mantak lamun aya kiai takabur ku ilmu jamul jawab eta di kumis alpiah mah tadi kelek jar makna tajenggot teu kaji naon sia jeung aing takabur ku ilmu mal manfaat sia ilmuna ge nu Allah cabut sia ilmuna harta emang usaha ya sia goblok di hareupeun aing teu nanya sia jeung karajang sia dibeli ku aing sia jeung hulu sia teu nyaho teuing mah aing deuleu di tingkat horeng nang maling korupsi takabur sia cabut sia ku Gusti Allah ji hayang kamangpatan ilmu tawadu beuki tawadu eueuh nanaon di dunia teh ih horeng nu aya ngan Allah doang bahasa tapi eta kudu make perasaan horeng ngurusan Allah urang wudu beres wudu urang salat asanang urang mun urang masih keneh asanang urang berarti urang masih di makom syariat jauh keneh ka Gusti Allah teh lalakon jauh belah ditun gunung karang ge belah ditun jauh tapi lamun urang geus boga perasaan wudu teh aing ngalaksanakeun Allah nang Allah melalui parentahna aing wuduna ge nu ngagerakeun Allah nu mere hayangna ge Gusti Allah ieu mah Allah bae ngahibat ka Gusti Allah salat Allahu akbar ieu mah ngan sakadang ngalaksanakeun parentah ner-neran tah rada deukeut ner-neran ner ngan kos kitu mah teu bisa dihayal eta maka naon kitu ngaranna kaluhuran tauhid kajeroan tauhid mantak makin jero tauhid makin mantap iman jero tauhid makin mantap luar biasa ketauhidanna ka Gusti Allah kakarak nyerahkeun diri la haula wala quwata illa billahil aliyil entah urang mah bersyukur alhamdulillah nu boga nu teu boga nu sehat nu kurang sehat urang bisa ngadengikeun urayan-urayan Al-Qur'anul Karim ieu teh lain sebatang mata nang urang horenganan pengurusan Allah jadina Al-Qur'anna wa huwa waliyuhum bima kanu ya moal pati-pati urang kos kieu lamun lain deuk diteunden di Darussalam
tinggal orang sing lempeng kuari nyebrang sing hade ulah pungkal pengkol mual kebal di alam dunia ulah mukmak ulah mukmak kurang kudu riyadhah tapak jenting lah aing mah teu naik mobil ge daripada ngeridit maka jenting aing naik motor nang sorangan neuli sorangan jenting aing mah teu naik motor daripada ngeridit kadeuleuda motor horenganan najis teh barang haram ditumpakkan ku aing mending naik sepeda aing mah kajen kukuhan daripada sepeda ngeridit aing mending numpang di nu ngeridit balik dewe ka dinya aduh masyaallah mudah-mudahan urang kabehan ditangtayungan ku Gusti Allah diurus ku Gusti Allah sehingga orang disalamatkan ku Gusti Allah jaga di akhirat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang di bawah bendera para sahabat di bawah bendera para wali Allah di bawah bendera para ulama salafus sholihin di barokati ummul Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.